Tanbihun ari eta hiji pepeling ma ari perkara taqaddama nu parantos dipayun itu ma minal qudrati tina sifat kudrat wal iradati jeung sifat iradat wal ilmi sareng sifat ilmu wal hayati sareng sifat hayat wasami yang sifat sama wal basari yang sifat basar wal kalami sareng sifat kalam yusamma ingaranan itu ma taqaddama sifat al ma'ani kana sifat ma'ani min idhofatil ami tina ngaidopatkeun anu am mum lil khasi kana anu khusus awil idhofatil bayaniyati atawa ngaidopatkeun nu bangsa penjelasan wama sareng ari perkara tak ba'daha nu dina sabadana itu ma'ani wa huwa sareng ari itu ma kaunuhu ta'ala eta kabuktiana Allah ta'ala qadiron eta nu kawasa dugikeun ka saterasna tu sama dingaranan itu ma ba'daha sifati maknawiyatin kana pirang-pirang sifat maknawiyah nisbatun eta nganisbatkeun lil ma'ani kana sifat ma'ani bi annaha karna sa'nyana sifat maknawiyah talazumuha eta ngamistikeunana itu maknawiyah fil qadimi punten ha kana kedap ma'ani fil qadimi dina qadimna Allah watan sajeng timbul itu maknawiyah an hatina ma'ani fil hadisi tina anu anyar alama netepan kana perkara taqaddama nu parantos dipayun itu ma hada kudu paham anjeun kana ieu maqalah kana ieu nu dicarioskeun tanbihun pepeling nu parantos dicarioskeun tina sifat kudrat dugikeun kana sifat kalam eta teh dinamianana nyaeta sifat ma'ani sifat bangsa aya sedangkan sifat kaunuhu qadiron sareng saterusna dugi kana kaunuhu mutakalliman eta disebatna sifat maknawiyah kalawan idofat am kana khos mana amna ma sifatna kaunuhu muridan dugi kana kaunuhu mutakalliman mohon
sifat mangrupikeun am gitu kan. Sifat mangrupikeun am sedengkeun ma'ani atanapi maknawiyah eta kalebet kana anu khos. Ulangi, sifat anu am, sifat-sifatna Allah. Naon sababna lantaran ma'ani atanapi maknawiyah kalabat atanapi mangrupikeun bagian tina sifat. Jadi ari sifat mah umum, sifat nu wajib di Allah sabaraha? 20 umum. Khosna aya nafsiyah, aya salabiyah, ma'ani, maknawiyah, mawi. Khos di dieu maksudna ma'ani sareng makna wiyah. Atuh disebut eta teh disebut deui idofat bayaniyah, nyaeta penjelasan nalajumkeun antara sifat maknawiyah kana sifat ma'ani. Kulantaran maknawiyah mangrupakeun talazumna ma'ani dina qadimna Allah, sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala. Sedangkan lamun di makhluk mah eta sifat maknawiyah teh timbul pedah ayana sifat ma'ani, talazum kana sifat ma'ani maknawiyahna numawi watan sya'wa anha fil hadisi alamat taqaddama hadza. Wazada sareng nambihan saha al-Maturidiyatu Imam Maturidi fi sifatil ma'ani kana atawa dina pirang-pirang sifat ma'ani, sifatan kana sifat saminatan anu kadalapan. Saur Imam Maturidi mah sifat ma'ani teh sanes 7 tapi sabaraha? Wasamu sareng ngangaranan Imam Maturidi kana itu sifat saminatan at-takwina kana sifat takwin. Naon sifat takwin? Wahia jeung ari sifat takwin sifatun eta sifat maujudatun bangsa aya kabakiyati sifatil ma'ani, seperti tumatepna pirang-pirang sifat ma'ani. Lau kusifa lamun dibukakeun annati kaminon al-hijabu panghijab, laro aina tah yakin ningali kami ha kana itu takwin. Kama seperti perkara taron ningali anjeun sifat al-ma'ani kana sifatil ma'ani kana pirang-pirang sifat ma'ani. Lau kusifa lamun dibuka annati kaminon al-hijabu panghijab wa tarodo sarang ngadebat saha al-asy'ariyatu Imam Asy'ari bi'an nama ku yang sanyana perkara atau bi'anna sanyana kalakuan ma eta naon faidatu takwini ari faidahna sifat takwin eta teh naon bi'idatin ba'da aya titikan teh ba'dal qudrati dina sabada sifat qudrat bi annal maturidiyata kana sanyana Imam Maturidi yaquluna eta nyarios Maturidiyah annallaha sayyidina Gusti Allah yujidu eta ngayakeun Allah wa yu'dimu jeung ngeuweukeun Allah saur Imam Maturidi bitakwini ku sifat takwin. Jadi atuh ta'alluq ibadahna teh ijad jeung idam, sehingga menganggap bahwa ijad jeung idam
naon ayeuna make kudu aya kudrot ari aya takwin mah. Karena cek Imam Asy'ariyah mah teu aya takwin, saur Imam Maturidi aya takwin. Nah, dina sabada hal eta Imam Maturidi berpendapat bahwa fungsina ijad jeung iqdam saur Imam Maturidi lain sifat kudrot, tapi ipadahna ijad jeung iqdam teh nyaeta sifat takwin. Ari gunana sifat kudrot mah pikeun nyusunkeun barang-barang mungkin pikeun ayatna, nangtukeun ayatna, lain ngaijadkeun lain ngaidamkeun. Maka dina hal eta Imam Asy'ari oge atanapi golongan Asy'ariyah teh para ulama anu mengikuti ka na pendapatna Imam Asy'ari. Maturidiyah para ulama anu mengikuti kana pendapatna Imam Maturidi. Atanapi golongan Asy'ariyah golongan Imam Asy'ari, Maturidiyah berarti golongan Imam Maturidi. Saur Imam Asy'ari barang mungkin mah sadayana oge narima pikeun ayatna sanajan teu ditambahan ku sifat takwin. Sabab dina takdiyahna rata-rata ku ngalangkungan sifat ma'ani mah sadayana oge nu mungkin kakupas. Sadayana oge ku mungkin mah sasaranana nu mungkin mah ku sifat ma'ani kacana. Maka pendapatna Imam Maturidi teu tiasa ditampi ku saha ku Imam Asy'ari. Wa takwinu sareng ari sifat takwin qadimun eta anu langgeng. Fatakunu maka bukti naon sifatu sifatul af'ali pirang-pirang sifat af'al masa padamelan qadimatan eta anu heubeul nulang nu heubeul. Wa indal Asy'ariyati jeung mungguh Imam Asy'ari sifatul a'mali ari sifatul a'mal hadisatun eta nu anyar di annaha kana sanyana sifatul a'mal asmaun eta pirang-pirang ngaran li ta'alluqatil qudrati kana cumantelna sifat kudrat. Beda di pendapatnya, beda di takwin sifat nu bangsa aya qadim, maka saur Imam Maturidi sifat anu aya tapakna tina pirang-pirang sifat atanapi namina qadimatan eta teh nu bangsa qadim. Tapi saur Imam Asy'ariyah sifatul af'al teh hadisatun elatna lantaran sifatul af'al mah ngan saukur nami tina ta'alluqna kana sifat kudrat. Fal ahya'u ismun li ta'alluqil qudrati. Fal ahya'u maka ari hirup pada melan hirup manusia eta ngaran karena ta'alluqna sifat kudrat bil mahyaya karena hirup wa rizqu kan rizki teh sifatul af'al jeung ari rizki ismun eta ngaran li ta'alluqil qudrati pikeun ta'alluqna sifat kudrat bil marzuqi kana nu dirizkian wal khalqu ismun li ta'alluqiha bil makhluqi jeung ari padamelan eta jadi ngaran pikeun cumantelna sifat kudrat kana nu didamelan
wal imatatu jeung ari maut ismun eta ngaran li ta'alluqiha kana cumantelna itu kudrat bil mauti kana maut wa ta'alluqatul qudrati jeung ari pirang-pirang ta'alluqna kudrat lain kudratna ta'alluqna kudrat indahum mungguh asy'ariyah hadisatun eta anu anyar. Ari saur Imam Maturidi mah ta'alluq sadayana sifat kudrat eta teh naon hadis. Mana ta'alluq sifat kudrat sifatul af'al. Nu mana sifatul amal hiro rizki gitu manusia maut eta. Wa minal khamsina jeung eta tetep tina akidah nu 50 isruna ari aya 20 adadun isruna adadin gitu. Ari 20 pirang-pirang lalawananana. Hadihil isrina anu ieu 20 kau punten kieu isruna ari 20 ada du hadihil isrina eta jadi lalawanana tina ieu nu 20 wahya sareng ari itu isruna al adamu eta sifat adam didul wujudi tegesna lalawanana sifat wujud wasaniyatu jeung ari nu kaduana al hudus eta sifat hudus didul kidami wasalisatu al panau didul baqoi eta lawanan sifat baqa warabiatu al mumasalatu didul mukhalafat eta lalawanana sifat mukhalafah payastahil maka mustahil alaika Allah ta'ala tingkana malur Allah naon ayu masila yang ngakuran Allah al hawadisa kana pirang-pirang anu anyar bisyai dina ji perkara mimma tina perkara itasipun kasipatan itu hawadis bihi ku itu ma fala yamurru maka tengah liwat alaika Allah ta'ala teka selang tekalang teka naon kaselak kapiheulaan mana alaihi ka Allah ta'ala naon zamanun zaman walaisa jeung teu lahu eta tetep ka Allah naon makanun tempat walaisa jeung teu lahu eta ka Allah naon harkatun usik wala jeung teu naon sukunun cicing walayatasipu jeung teu kasipatan Allah bi alwanin ku pirang-pirang warna wala jeung teu kasipatan Allah bi jihadin ku jihad palayuqalu maka teu dicarioskeun fauqal jirmi ari Allah eta di luhureun jirim wala an yaminil jirmi jeung teu dicaritakeun ari Allah eta di belah katuheun jirim walaisa jeung teu lahu eta tetepikeun Allah ta'ala naon jihadun jihad pala yuqalu maka teu dicarioskeun ini sanyana kuring tahtallahi eta handapun Allah faqaulul amati maka ari cariosan jalma nu bodoh ieu kartos ieu nya ini saestuna kuring tahta rabbina eta di handapun pangeran abdi sadayana au inna rabbi atawa sanyana pangeran abdi fauqi eta di luhureun abdi sadaya abdi kalamun eta cariosan mungkarun nu di anggap ingkar
itu bisa diterima. Nu diingkari yukhafun dipikarepan alaman kajal mayata kiru nekatkeun siman hu kana itu qaulul amma naon al kufru kakufuran naudzubillahi min dzalik. Al khamisatu ari nomor kalimana al ihtiyaju eta ihtiyaj tegasna butuh ila mahalin kana tempat aidatin tegasna kana dat yakumu anu ngadeg anu cicing calik Allah bihadina itu dat au ila mukhassisina tawa kana nu ngayakeun ai mujidin tegasna nu ngayakeun ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Kita mujidin ta'ala harus tuh. Mujidin anu ngayakeun ta'ala bari mahalur Allah sala Gusti Allah ta'ala. Andalika tina itu ihtiyaj. Wahada jeung ari ieu ihtiyaj diddul qiyami eta lalawana sifat qiyamu bin nafsi. As-sadisu ay nomor genepna bimakna tarkibi kalawan makna ngarangkep bidati dina pirang-pirang datna awi sifati awujudi nadirin atawa ayana nu nyarupaan bidati dina datna awi sifati awil af'ali wahadihi sarang ari ieu ta'addud at-ta'addudu kan eta as-sadisu at-ta'addudu nomor kagenepna teh sifat ta'addud wahadi jeung ari ieu ta'addud bin bilangan didul wahdaniyati eta lalawanan sifat wahdaniyah sarangnya as-sabi'atu al-ajzu wa huwa didul qudrati fayastahillu alaihi naon an mungkin ma hiji perkara minal mungkinati dina pirang-pirang anu mungkin asaminatu al karahatu hartosna wahia didul iradati fayastahilu alaihi ta'ala naon ayu jidayen ngayakeun Allah syai'an kana je perkara minal alam itina ya alam ma'a karohatihi sarta kapaksana Allah lahu kana itu syai mustahil atau Allah ngayakeun hiji perkara teh karena kapaksa. Allah itu tidak bisa diintervensi manusia. Aya adami iradatihi tegasna teu aya atawa teu ngersakeunana Allah. Fal maujudatul mungkinat maka ari pirang-pirang barang anu bangsa aya mungkin aujada nu ngayakeun hakana itu maujudatul mungkinat salau Gusti Allah taala tingkana mal Allah di iradatihi kalayan iradatna Allah waqtiarihi jeung pamilihna Allah wa yuhadu sareng dicandak min wujubil iradati tina wajibna iradat lahu ka Allah ta'ala naon anna wujudal makhluqati sanyana ayana ya pirang-pirang makhluk ayana ya pirang-pirang makhluk laisa eta lain itu wujudul makhluqat bitori kita lili eta kalawan jalan ngelatan wala bitori kita bi jeung lain ku jalan wata beda jeung pula sifat jeung pula sifat mah nyata ku jalan ilat jeung ku jalan tabiat.
Wal farqu jeung ari beda perbedaan bainahuma di antara thariqut tahlil jeung thariqut tab'i. Annal maujuda naon annal maujuda punten annal maujuda eta sanyana nu maujud bi thariqit tahlili ku jalan elat kullama wujida samang-samangsa di panggihan naon ilatu ilatna itu maujud wujida tadi panggihan itu maujud min ghairi tawakkufin kalawan tengah dago ala syai'in akhara ala syai'in kana perkara akhara nu sejen kaharkatil asabi seperti usik naramo paindah makasanya na itu usikna atau harakatul asabi ilatun eta jadi elat li harakatil khatimi kana usikna batu ali usikna ramo jadi elat karena usikna batu ali. Mata wujidata samang-samangsa di panggihan itu ilat wujidata di panggihan itu wujud maujud. Punten naon asaniyatu nu kadua min ghairi tawakkufin kalawan teu ngadago ala syai'in kana perkara akhara anu sejen wa annal mawjuda jeung sanyana anu aya barang maujud bi tariqit tabi ku jalan tabiat ya tawaqqu eta ngadago ala syartin kana syarat wantifa imani in jeung ngadago kana eueuhna anu ngahalang. Kalau mengayakeuna teu ngadago kana elat, teu ngadago kana tabiat. Ai elat masih ganu tadi usikna batu ali, kusab usikna leungeun. Berarti kan usikna batu ali teh elatna sabab usikna panangan. Nah eta jalan elat. Tah teu kitu Allah ngayakeuna teh teu. Atawa ku jalan tabiat, mana tabiat seuneu panas. Ai baseuh tabiat kan? Tabiatna ayeuna ya tawakkufu amanin kanari seperti senepaina makasanya na itu nar la tahruku eta tengah duruk itu nar illa bisyartil mumasati kajaba kalayan syarat silih antelan lil hatabi kana sulu. Wantifail balali jeung eueuna babase alladzi anu wa anu ari itu balal almaniu eta nu nyegah min ihroqiha tina ngadurukna itu nar seuneu teu bisa ngaduruk kana naon kana suluh lamun antara seuneu jeung suluh teh teu silih antelan. Nah lamun seuneuna kana naon suluh itu syaratna ya disartin kapan ayah kalayan syaratna naon silih antelan dua wantifa imaniin dan menyegah ayeuna suluh jeung seuneu silih antelan ari baseuh mah suluhna anger moal naon moal hurung hartos aya tabiat teh elat manu tadi usikna ku sabab atau ngadago kana nu sejen nya teu ngadago kana nu sejen punten tengah dago kanu sejen lamun tabiat mah ya tawakkufu ala akhor ngeduan kanu sejen maksud sejen teh kana syarat nungguan kanu sejen kana syaratna silih antelan eueuh nu nyegah eueuhna nu ngahalangan tadi antawisna. Fanaru maka ari seuneu taruku eta ngaduruk itu nar bitabiatiha kalawan tabiatna itu nar indal qailina mungguh nu nyarios kabeh bitabiati ku tabiat la ana tangalana hum ka itu qailin sa Allahu Gusti Allah ngalakna teu pantes gitu.
berarti Allah teh masih keneh ngayakeunana perkara teh ngadaguan kana syarat. Anu ngadamel syaratna ge saha? Atuh mustahil yang make kudu ngadaguan kana syarat. Maka dilaknat tak terlaknat zaman ngobrol siga kitu teh. Balita ari anu bener annallaha eta sanyana Allah taala yahluku eta nyiptakeun Allah al-ihraqa kana naon? Ngaduru fil hatabi dina suluh ingda mumasatihi dina silian telanana itu hatab annaro kana naon? Seuneu. Kama yahluku seperti nyiptakeunana Allah harakatal khotimi kana usikna batu ali ingda wujudi harakati usbuin dina nalika aya usikna ramu pala wujuda maka eueuh lisaiin eta tetep biji perkara bitaklili kalawan jalan taklil wala bitob'i jeung teu ku jalan tobean khilafan kalayan nyulayaan lil qailina ka anu ngobong kabeh bidalika ku itu taklil jeung tobean. Allah ngeresakeun ayatna pirang-pirang makhluk teh laisa bitoriqit taklili wala bitoriqit tob'i ya wala bitoriqit tob'i itu kan sementara aya sebagian orang nu berpendapat Allah ngayakeun jeung ngeresakeun teh ku ayana toriqut taklil jeung ayana toriqut tob'i maka di dieu wayastahilu jeung mustahil alaihi ka Allah taala naon ayakuna yang kabuktian Allah ilatan eta jadi ilat fil alami dina ayana alam nasa anu timbul itu alam anhu ti Allah ba'da tiarihi dina sabada ikhtiarna Allah au yakuna atawa bukti tabiatan eta jadi Allah tabiatan eta jadi tabiat tabiata wujidal alam eta jadi tabiat dina ayana alam dunia bitabiatihi bukan bitabiatihi ku tabiatna Allah maka tanazzaha maha bersih saha Allahu Gusti Allah andalika karena yang tadi mah ayana Allah teh ku sabab ayana tabiat cenah jadi henteu lain kitu nu bener mah justru ayana Allah teh ku sabab ayana elat gitu maka dijawab duana nage teu ngaruh duana nage teu aya di saha di Allah duana oge andalika tina taklil jeung tabiat wa ta'ala jeung mahlur Allah uluan kalayan luhur kabiron anu agung atasiatu ay nomor kasalapana al jahlu eta bodoh sifat jahlu payastahilu maka mustahil alaika Allah ta'ala naon al jahlu sifat jahal bimungkinin kana hiji mungkin minal mungkinati tina pirang-pirang anu mungkin sawaun sarwa wae kana buktos itu jahal basiton eta jahal basit naon jahal basit teh wa huwa jeung ari itu basiton adamul alami eta eueuhna kanyaho bisain kana hiji perkara mun Allah bodoh lu kebayang kana bodoh teh dua aya bodoh basit aya bodoh murokab contoh bodoh basit kumaha nah teh jauh beda sih kieu Allah teh kanyaho kana segala Allah kanyaho kana hiji perkara aya dina ieu alam dunia aya hiji perkara teh dipikanyaho ku Allah kana pika kitu teh tak mustahil ka Allah naon jahal teh Abu Jahal teh bapak bodohnya au murakaban atawa jahal murakab wa huwa jeung ari jahal murakab idraku syai'i eta manggihkeun hiji perkara
ala khilafi mana tepan atau kalawan nyulaya anak kana perkara wan wari itu syai alai eta kana mah wa yastahilu sareng mustahil alai ka Allah taala naon algob latu poho waduhulu jeung tegesna poho aya kitu poho naon wahada jeung ari ieu jahlu diddul alami eta diddul ilmi eta lalawanan sifat ilmu lajar al asyiratu al mautu huwa didul hayati al hadiyata asyara as-samamu wa huwa didus sam'i as-salaniyata asyara al umyu wa huwa didul basari as-salisata asyara al khorsu pir pego wa fi mana ujeng eta tetep dina manana khorsu al bukmu wa huwa didul kalami alam ade eta udah tidak ulah masjid nuatos keluar Arabiata asyara kaunuhu ta'ala ajizan wa huwa diddu kaunihi ta'ala qadiran al-khamisata asyara kaunuhu ta'ala karihan wa huwa diddu kaunihi ta'ala muridan as-sadisata asyara kaunuhu ta'ala jahilan wa huwa diddu kaunihi ta'ala aliman as-sabiata asyara ngiringan kaunuhu ta'ala mayitan wa huwa diddu kaunihi ta'ala hayyan asami tunung di panontiris kamana itu asaminata asyara kaunuhu ta'ala asam wa huwa diddu kaunuhu ta'ala sami'an as-somma tadi atasiata asyara kaunu ta'ala astagfirullah mana itu akma ya tadi wa huwa diddu kauni ta'ala basiron al-isruna kaunuhu ta'ala abkama wa fi ma'nahu jeung eta tetep dina manana abkama al-khorsu aripir wa huwa abkama diddu kauni ta'ala mutakalliman fahadil isruna makarinu 20 ulaha tegasna sadayana ya isruna mustahilat eta nu mustahil alaihi ka Allah mustahilatun wa'lam sareng kanyaokeun ku anjeun anna dalila kula wahidin kana sanyana dalilna saban-saban sahiji minal isrina tina nu 20 al wajibatin wajib yasbutu eta tumetep hak kana itu isrina kala mustahilat lawannya lahu ka Allah ta'ala wayanfi
jeung ngeuweukeun anhu ti Allah didahak kana lalawanna itu isrina. Wa adilatus sab'i jeung ari pirang-pirang dalil nu tujuh al ma'ani nu bangsa ma'ani ya eta ari itu adilatus sab'i eta pirang-pirang dalil al maknawiyati nu bangsa maknawiyah dalil na sifat ma'ani eta oge jadi dalil na sifat maknawiyah fahadihi maka ari ieu nu kabeh arbauna eta 40 naonana akidatan akidahna yajibu an wajib lillahi pikeun Gusti Allah taala tingkana malur Allah minha tina itu arbaun naonana isruna 20-ana tina 40 teh nu wajib ka Allah sabaraha 20 tina 40 20 wajib ya Allah 20 mustahil bisa wayan tapi jeung narima eueuh anu ti Gusti Allah taala naon isruna 20 ya, naon isra 20 berarti numus tahil. Wa isruna jeung 20 naonana dalilan dalilna ijmalian nu bangsa ijmali. Kullu dalilin ari sakur-sakur dalil asbata eta tumaddab itu dalil sifatan kana sifat. Wana mana itu? Wana pa jeung ngeuweuhkeun didahak kana lalawanana itu sifat.